warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Wilujeng enjing sadayana, parkenalkeun nami abdi Gladys Kansa Marseli, Nami abdi Sekadul Alia. Nami abdi Karena Tanya Manurung. Nami abdi Gading Andini Pratiwi. Nami abdi Carlo Emir. Nami abdi Amira Karinta. Sakitu perkenalan kami, hatur nuhun. Sampurasun pamirsa, simkuring Sekadul Alia, salah sahiji antar suara Nusantara TV. Sarang simkuring, Karena Tanya Manurung, Sel Anchor, Suara Nusantara TV. Wilujeng sumping di laporan khusus kami. Dinten ieu, urang bade ngalaporkeun dampak banjir anu lumangsung di Kota Bekasi. Peristiwa ieu parantos nyababkeun rupa-rupa karugian boh sosial, boh ekonomi. Sumawona, sababaraha warga kapaksa ngungsi sareng fasilitas umum kaganggu. Hayu urang tingali laporan salengkapna di lapangan. Saah banjir, parantos ngagentos padumukan, sareng sababaraha jalan akses, kagiatan umum kaganggu, sareng sababaraha kendaraan dilaporkan macet. Warga disarankan pikeun tetep waspada, sabab hujan salajengna masih mungkin. Pamirsa, ayeuna simkuring aya di salah sahiji wilayah di Kota Bekasi, nu katarajang banjir parna, cai ngagenang nepi ke dengkul jalma dewasa, sarta sababaraha warga kapaksa ngungsi. Pikeun nyaho kumaha kaayaan nu dirasakeun ku warga, simkuring parantos sareng salah sahiji warga nu imahna keendam banjir. Imah abdi teh tos 2 poe kandem cai ser parabot nu ruksak tur orang oge kasusah menangkan cai bersih kagiatan sapopoe jadi kaganggu. Hatur nuhun Bu pamirsa, kitu kaayaan nu dirasakeun ku warga akibat banjir di wilayah ieu. Banjir di Kota Bekasi dengan ukur mangaruhan imah warga, tapi oge kagiatan ekonomi. Sababaraha jalan utama teu tiasa dilintasan, sarta pasar tradisional kapaksa eureun kagiatanana. Ayeuna simkuring parantos sareng salah sahiji relawan BPBD. Hayu urang dengekeun kateranganana. Tim kami tos nurunkan personel pikeun ngabantosan evakuasi warga. Posko darurat sareng dapur umum oge parantos disayagikeun. Warga dihimbau tetap waspada karena kemungkinan banjir susulan. Hatur nuhun kana kateranganana. Mugia bantuan nu dipasihkeun tiasa ngaringankeun beban warga nu katarajang banjir. Pamirsa, banjir di Kota Bekasi parantos nyebabkeun dampak nu cukup lega, boh tina segi sosial, boh ekonomi. Pamarentah sareng relawan terus usaha pikeun ngalakukan pananganan sarta ngabantosan warga. Masyarakat dihimbau tetap waspada karena cuaca ekstrim. Kitu laporan khusus kami ngeunaan dampak banjir di Kota Bekasi. Simkuring Karena Tanya Manurung, sareng simkuring Sekadul Alia, pamit undur diri. Hatur nuhun kana perhatian pamirsa. Dugi kapat pang deui.